Ji, Naon bray? emang heueuh kitu mun ngalakoneng menang leungeun? Ya heueuh atuh bray, di mana-mana oge mun misalkan ngalakoneng mah menang leungeun. Belum. Soalnya juga gebloh cenah pokna teh. Ih, Da emang kitu di mana-mana oge mun misalkan ngalakoneng mah menang leungeun. nya menang koneng Ji. Sakan saya ngarabut koneng, mah nya menang leungeun sa teh. Si anya jual menang koneng teu nyambung. Maneh nu teu nyambung. Didinya nu teu nyambung tah. Naon? Angge unem berpikir secara logika. Dina logikana ge lamun misalnya ngalakoneng lain menang leungeun, nya menang koneng atuh saya teh da ngalakoneng cek aing ge. Kecuali di kuburan. Pasti aya kemungkinan menang leungeun. Non hubungan jeung kuburan. Teu da ngarogona jero teuing. Si anya kemana wae kan didinya tadi nanyana kumaha ka urang. Mun misalkan ngalakoneng menang naon? Nya menang koneng. Nya menang leungeun, bray. Nya kunaon menang leungeun sok. Anu ngalakoneng saha? Lemah. Ya heueuh, berarti menang naon? Eta mah menang ku leungeun, lamun kitu bener. Ya heueuh, matakna mun misalkan ngalakoneng menang naon? Menang leungeun, pirakuting menang suku. Tak mikir atuh. Emang kitunya? Ya Perasaan heueuh, lamun misalnya ngalakoneng mah pasti menang koneng lain leungeun. koneng nu ngalana. Ayo Bang. Oh, aing Tak salah. mikir mata.